Para hadirin, kaum ibu, kaum bapak, anu sami-sami di mana bae ayana, sareng anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kaum ibu, kaum bapak, kaum muslimin muslimat anu di daerah Bekasi sabakasi, Bogor sabogor, Tangerang satangerang, Tanjung Priuk satanjung Priuk, Jakarta sajakarta, Karawang sakarawang, Cikampek sa Cikampek, Pamanukan sa Pamanukan, Sumedang sa Sumedang, Bandung sa Bandung, Kadipaten sa Kadipaten, Kuningan, Majalengka, sadayana we kaum muslimin muslimat anu sadayana oge dulur, kullu muslimin ikhwatun, umat Islam kabeh di mana ayana eta dulur. Ibu-ibu, bapak-bapak, sim kuring nek nyaritakeun sakabeh anak iblis ayat 13. Ieu anu sok ngagoda ka urang teh yeuh. Eta iblis anakna jumlahna teh ayat 13, ngaranna hiji-hijina mangga urang bejakeun. Anu nomor kahiji ngaranna teh Jalitun. Saha si Jali? Jalitun. Tukang nyangking sakabeh pasar, nyurup ka sakabeh tukang dagang. Ka ieu ya si Jalitun anu sok ngagodaan tukang dagang teh di pasar. Sok wani ngurangan timbangan, oh sok wani manehanana sumpah teu eureun-eureun. Ka ieu si Jalitun pagaweanana. Timbangan dikurangan merobot manehna sumpah daek medu daek burut eueuh nu nyumpahan eueuh naon. Teu meunang cenah daek madu teuing, daek segala macem. Da ieu pagawean si Jalitun ya. Ai kanu kaduana saha si Wasin. Kitu, ai si Wasin tukang nyuruh nganci ka jalma-jalma anu menang musibah. Digoda we taku si Wasin teh supaya aral subaha, supaya jengkel, teu pasrah kana kodar. Si Wasin teh bagianana. Ai si Hakon nomor katilu yeuh si iblis teh ngaranna si Hakon. Ai si Hakon anu nyangkin sakabeh inum-inuman. Anu matak jelema-jelema teh sok aya nu keneh minum arak. Jeung minuman-minuman anu sanesna teh pagawean si Hakon teh. Supaya eta jalma teh ulah ngadaang anu halal, supaya beteungna ulah bersih, supaya kotor. Anu mawi ta si Hakon ngagoda bae sia teh ulah ngadaang barang nu halal leuwih hade mah anu haram kitu. Cek si Hakon sebab eueuh batur aing ke di akhirat. Kanu metak kajen teuing teh cap botol anu halal ge arembung we leuwih hade ngakanan bir. Kitu. Padahal cap botol halal, saja bati cap botol ge loba. Itu wiseng anu diinum jeung teuing mahal jeung mabok oge teh eta pagawean si Hakon. Aya deui anu nomor kaopat. Anu nomor kalima gitu, siapa yang ngaranna si Murad. Ai si Murad tukang nyangkin sakabeh perbuatanana. Ieu ye. Anu sok bari eta jelema teh rupa-rupa. Perbuatan tatabehan jeung dina lagu-laguna manis sok ngeuneuh eta. Lain boh dina orkes, boh dina wayang, boh dina sagala rupa ge pelemeun. Eta eta anu sok nyangking teh si Murad. Dina lagu awi ngaramat ngeuneuh, lagu noneng nang oge ngeuneuh. Eta teh pagawean si Murad. Kitu. Meuni nengleng ceuli urang teh bahe kana lagu mah. Kitu. Eta teh si Murad we teh anu ngancik di dinya teh. Ai nomor kagenepna ngaranna si Lakus, teh anak iblis teh. Si Lakus tukang nyangking sakabeh kapara majusi. Eta mah tukang ngagoda majusi supaya bener-bener kakupuranana kateu ecreganana teh. Ai nomor katujuhna si Walhan. Si Walhan pagaweanana anu sok ngawas-waskeun dina wudu jeung adus.
asa teu puguh dina wudu jeung dina aduh sok ngawas-waskeun eta pagaweanana teh si Walhan. Ai kadalapan teh eta ngaranna si Aor. Ai si Aor tukang ngagoda kana naon eta si Aor teh kitu kana ngaranyit lacur. Tah si Awar eta teh tukang ngaranyit ngalacur puguh-puguh di imah aya nu halal gagarayangan manehanana karana-rana teu pagaweanana teh lumat ramet kitu kana bujur batur kuat kait segala eta pagaweanana teh tukang ngalacur. Mun ditanjung maka dinya tah kadinya ke tempat tah Pak Ahmad di Gang Ek Pak Ahmad tah ayo ngaku mah ada Pak Ahmad sok ngarayap tak kaulah dinya teh bener teh pan aya eta mana budak nu halal kuat kait rungkas rengkas tah ieu pagaweanana ya si Awar ya ai nu kasalapan nya eta si Wasnan ngaranna teh. Ai si Wasnan ai gawena teh nusok kaharean makeun kana ibadah nusok ngalalorakeun kana ibadah ngajalankeun kana dosa ai kana bener mamung ai kana dosa mah jalinger mun kana salat mah alasan geus nyeri cangkeng kumaha cenah atuh da kuring sales mah ai teh semacam-macam we alasan tiris rupa-rupa dah tapi lamun jalan kana kagorengan ngadenge kitu we komo aya film rame budak tadina mah anakna ngageong bah beda duit bah ngong sio lajo bah ulah sia melang aing bisa sia lajo jeung budak cenah lobaan ulah melang aing kae jeung aing tos isa waduh kabeh diangkut tuh. Laju pamajikanana oge puguh sales mah ngaku cager akang tadi kuring akan bodrek ai kana jalan teu bener mah ngadadak panyakit ge meuni calalager tapi kana ngaji jeung salat macem-macem alasan tah eta pagawean si Wasnan tah ai nu ka 10 si Abyad ai si Abyad anu gaweana teh anu sok ngadu-ngadu gitu anu sok lain dia anu sok ngagoda ka para ambiya wal mursalin ngan alhamdulillah diraksa ku Allah subhanahu wa ta'ala anu ka 10 anu ka 11 si Masud anu sok mapaesanan carita bohong gitu manehanana teh nu eueuh deui gawenangan bohong bae mani hese makana bener pinter dipapaesan we ku si ieu teh si Masud tah ayeuna saek ieu lamun ditanya kudu ku saha bae ieu jawabna ieu kitu diatur ku manehanana teh eta teh iblis nu ngatur ceuk rarasaan urang mah urang tah jadi istuni ngatur kana bohong anu ka-12 si Dasim anu sok maseakeun salaki jeung pamajikan ka ieu si Dasim berat pagaweanana ge ngarah ditolak eta pamajikanana ku salakina si Dasim mah tukang ngaduk-ngadukeun pamajikan mah jeung salaki tah kuna dordar kuna cekcok kuna ribut tah geus lamun manehna kajaran ribut ke laporan kuring geus meunang manusia ngaributkeun malah nepi ka ditalak ceuk kapalana talak sabar siki ngan hiji goblok sia kapiran talak hiji moal teu balik deui talak 3 kitu iblis ngagodana teh anu ka 13na si Khonzab anu sok naon eta teh anu sok ngawas-waskeun dina urusan sholat kayaan iblis dina di dunya teater itu anu mawi ai iblis mah kacida ngaruksakna ka urang teh
sanggeusna eta si iblis aya di dunya manehanana anak ngarasa hanteu ngeunah jeung asa kaluman asa teu betah ari kasaktianana manehna teh boga keneh si setan si iblis teh ceuk pikir manehna pangna aing jadi kieu gara-gara Adam si iblis teh dengdem cek iblis gara-gara aing nepi ka lebah dieu teh gara-gara Adam berarti meureun ka Kangjeng Nabi Adam tah kitu ya iblis teh kumaha ayeuna akalna isi iblis kulantaran manehna teu ngeunah nu jadi lantaran teh ayeuna mah aing geus teu kapalang cek si eta iblis hayang ngahinakeun heula ka manehna anu puas cek iblis aing hayang ngahinakeun ka Adam anu puas teu ngeunah aing nepi ka labah aya kieu ge ku sebab Adam tidinya eta si iblis teh hiber ka langit ka-7 barang si iblis hiber ka langit ka-7 hiber deui nepi ka kaca-kacana surga barang nepi kana kaca surga ari di saluhureun kaca surga eta aya kebon surga di saluhureun kaca eta surga aya kebon surga cek pamikiran manehanana kumaha ya aing hayang asup ka surga cek manehanana kumaha ya aing hayang asup ka surga mangkaning loba anu jaraga eta teh pohara pirang-pirang malaikat anu jaga ma eta surga aduh cek iblis aing mangkaning hayang asup ka surga kumaha jeung aing ka mana jalanna mangkaning pirang-pirang anu jaga di eta malaikat di malaikat di eta surga kumaha akalna hayang lolos hayang ulah kanyahoan kuno jaga harita kebenaran pala sadere aya hayam tuluy manehanana teh ngarupakeun simet pinter ta iblis ngarupakeun si simet ku hayam diudag ta simet teh kaleper weh hiber ngaliwatan anu jaga teh nyaho eta iblis atuh ari teh si iblis ngarupa simet langsung ka jero surga bari salamet manehna henteu aya naon-naon teras ka karat teras ka aras terus ka aras menuju Nabi Adam nyaeta si iblis terus ke aras menuju Kangjeng Nabi Adam bari curiga ta si iblis sieun kapergok sieun kanyahoan barang nepi ka caket Kangjeng Nabi Adam kabeneran nu jaraga keur eueuh atuh manehanana teh sobat bae ngahinakeun ka Kangjeng Nabi Adam tah si iblis teh asa genah asa sugema kulantaran anu jaga meleng nya manehanana teh sobat bae atuh rek ngahinakeun ka Kangjeng Nabi Adam tidinya manehanana ngalengkahan kana luhureun patuanganana Nabi Adam bari naon ta si iblis teh bari ngareuhak anak gejrot teh bari nyebut puas ya pokna cek iblis tuluy manehanana teh mabur ka dunya deui kitu pala sederek eta iblis teh ku hayang puas ngahinakeun ka Kangjeng Nabi Adam gejrot nyiduhan teu lila eta si iblis teh pala sederek teras ka dunya deui teu lila daratang nu jararaga eta malaikat anaret katingali dina luhur patuangan Kangjeng Nabi Adam aya anu ngagundung sumuhejo bingung sadayana para malaikat atuh para malaikat
anu jaga teh kaget. Naon sababna anu meta kaget? Rumasa ya para malaikat anu jaga teh meleng. Jabasieun menang bebendu ti Allah. Cek sawarehna kumaha urang ari geus kieu. Cek sawarehna ayeuna mah buru-buru wae keduk piceun. Yakin da eta teh hak si iblis. Aduh kitu para sadari. Nemetak ulah meleng, urang oge lamun ngarona sagala ulah meleng. Jadi eta cek saware malaikat leuwih hade urang keduk bae da tetela eta hak si iblis. Saking manehna hayang puas ngahinakeun ka Kanjeng Nabi Adam. Didinya eta hak dikeduk dibante dibabetkeun ka dunya. Tuluy eta sirahak teh jadi anjing. Jadi anjing. Haigek teh jadi anjing eta hak iblis jeung ngajadi bagong. Rehak si iblis teh barang dibabetkeun jadi anjing kalayan jadi bagong. Nu tak diharamkeun ku agama Islam. Barang parantos lami ya teteh si iblis teh tetep bae ngarahan bae hayang ngahinakeun ka Kangjeng Nabi Adam. Saparantos Allah ngajadikeun ngazahirkeun ka Kangjeng Nabi Adam di surga. Oge parantos ngadamel Allah ka Siti Hawa. Kalayan parantos dirabikeun oge tekun di surga. Nyaeta Kangjeng Nabi Adam teh didamel kalayan parantos dirabikeun nyaeta di surga. Kacaritakeun si iblis di dunya mikiran deui. Cek pamikiran aing asa kurang puas keneh cek eta iblis. Keunah keneh we eta si iblis asa aing kurang puas pokna. Kurang puas naon? Kurang puas ngahinakeun ka Adam. Bari hanteu senang cenah aing. Ari manehna mah di surga ngeunah-ngeunah, ai aing dikadunyakeun. Hei, asa kuabong cek iblis. Ayeuna mah geus teu kapalang cek eta iblis aing nek ngaluarkeun reka pedaya deui, reka akal pedaya pinter. Aing lain dek eta ngahinakeun, tapi dek nyilakakeun ayeuna mah aing ka Adam. Geus lain nek ngahinakeun deui cek iblis aing teh rek nyilakakeun. Eta si iblis ngarahanana teu kira-kira. Ai tadi mah aing karak nyiduhan ye. Ayeuna mah keun ku aing rek dicilakakeun. Adam supaya cilaka. Supaya manehanana ku Allah diusir ka dunya cara aing kieu. Di mana bae jalana pokona mah asal aing puas gitu. Dan ayeuna tirinya berhibar deui eta si iblis teh ka langit katujuh aturan sakumaha anu enggeus ngarupakeun naon manehanana teh. Ka si iblis teh narah aya bahan lolos akhirna ka surga deui hayang ka ditu deui asup. Akhirna nepi ka surga deui datang ka Nabi Adam. Bari ngarupakeun malaikat Jibril tak kitu iblis gagahna teh. Ngarupakeun malaikat Jibril. Tuluy ngomong ka Nabi Adam. Tokna teh Nabi Adam, kaula teh Jibril datangna ka anjeun piwarang Allah kudu nyaritakeun kaayaan musuh
anjeun nyaeta si iblis gitu ngomong nate. Kudu nyaritakeun kaayaan musuh anjeun nyaeta si iblis. Ayeuna si iblis teh keur adug-adugan, adug lajar lolongseran di dunyana. Ayeuna si iblis teh kaduhungeun tenggung tekunan, kaduhungeun tekung si ngadahar buah holdi gitu pokna teh. Jadi si iblis teh enak kaduhungeun ke lolongseran, kaduhung hanteu ngadahar heula buah kayu huldi nu aya di surga. Tah eta huldi teh ayana di surga. Akhirna huldi teh langgeng, ai hartina huldi teh langgeng. Lamun si iblis kungsi ngadahar buah kayu huldi tangtu langgeng di surgana, mual aya bahan diusir kadunya. Nah jan manehna disapa ku Allah oge ari di dunya teh saha anu daek. Tah kitu kahanjakalanana si iblis teh. Sedengkeun anjeun jeung Siti Hawa aya di surga. Anjeun jeung Siti Hawa teh aya bahat dikadunyakeun ku Allah teh. Tak kitu basana si iblis teh aya bahan anjeun teh jeung Hawa dikadunyakeun. Kaula mah sakadar ngabejaan mangarunyakeun ka anjeun, bilih kaduhung di akhir kitu. Da ai kaduhung matara ti heula paneuri cara si iblis kitu. Dijawab ku Kangjeng Nabi Adam. Cek Kangjeng Nabi Adam apan ayat, kalapan ayat talibah larangan temenang pan ku Allah, ku Gusti Allah dina malah nyaketan oge kana tangkal kayu huldi. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Kitu dawuhan Allah iblis eta Gusti parangsana eta teh malaikat Jibril. Nu eta larangan teh ka kaula jeung ka Siti Hawa, hartina ulah deukeut anjeun kitu Adam jeung Hawa kana ieu tangkal kayu huldi. Kitu dawuhan Allah. Mun ngadeuketan anjeun zalim, cek iblis aya eta ayat. Nya eta ayat. Kah cek iblis nu ngarupa malaikat teh teu salah eta ayat teh kitu. Ngan tafsiranana ulah soteh ngadeuketan. Teu meunang soteh ngadeuketan. Kana eta tangkalna ari ngalabuahna mah teu dilarang cenah ku Allah. Waduh. Anjeun teh ulah salah paham, memang eta katerangan teh teu salah. Ulah soteh ngadeuketan kana tangkalna ari ngalabuahna mah teu dilarang. Apan cek Allah ka anjeun, ya adamuskun tu ya adamuskun anta zauzukal jannah. Raksaat Production. Tak itu pandawuhan Allah. Anta zauzukal jannah wa kula min haitsu syi'tu marogodan. Hartina he Adam setengah anjeun di surga jeung Hawa jeung pek geura barang dahar. Pan kitu cek Allah. Naon anu dipakah kahayang kapan eta teh piwarangan Allah barang tuang. Kumaha cenah maneh teh Adam tidinya asup kitu. Kanadaan du jiga bener asa bener ieu papatah teh nyaho iblis ing rupa malaikat. Tidinya Kangjeng Nabi Adam naik kana eta tangkal kayu huldi. Bari ngalabuahna lajeng didahar ku anjeunna sareng ku Siti Hawa. Dugi kaseetna tidinya siri iblis ngaleungit deui. Sabab geus hasil tujuanana.
Masya Allah eta iblis teh kitu para sadere. Jadi Kangjeng Nabi Adam nepi ka ngadang buah kulit teh penggoda si iblis ngarupa malaikat Jibril ku hayang puas nyilakakeun ka Kangjeng Nabi Adam. Tah ieu gogodan iblis teh. Dirinya si iblis mangaleungit sabab geus hasil tujuanana cita-citana. Teu lami dongkap bebendu Allah ka Nabi Adam jeung ka Siti Hawa. Waktu harita pala saderek tak iya memetak ulah kagoda ku iblis. Waktu harita tumiba godaan iblis oge nu tumiba bebendu Allah ka anjeunna margi waktu eta Kangjeng Nabi Adam ku Allah hanteu acan didamel nabi. Ana teu acan didamel nabi hante mustahil karena ngawujudkeun iblis. Hante mustahil kena kuwujukan iblis. Oge bebendu Allah. Taya. Waktu harita keeneh Nabi Adam eta. Nyata Abu Dhofar margi sirahna dirurub salirana dirurub ku anggoan kuku oge bojona Siti bojona Sami barang saparantos ngadahar buah kuldi akibatna janten eta anggoanana teh merosot ku anjeun merosot ku anjeun dugikeun ka buligir Kangjeng Nabi Allah ada merosot baju duanana lajeng narangis isin sareng sieun ku Allah Gusti kagoda ku panggoda iblis dugikeun ka panangan Kangjeng Nabi Adam nungkup kana zakarna ku sebab merosot angyanana panangan Siti Hawa nungkup deui kana parjina kitu para sadere. Hanteu kungsi lami Kangjeng Nabi Adam dilungsurkeun ku Allah ka gunung Rahun ka gunung Rahun. Sarasa eta Kangjeng Nabi Adam teh dilungsurkeun ka gunung Rahun. Nyaeta sarendit intinya Siti Hawa ka jidat-jidat na meka jidah nya anu harina teh Hawa ka jidah kitu Siti Hawa maka jidah meka dirinya Siti Hawa nya milarian nya akhirna pependak sareng Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa dina dinten Jumaah tanggal 8 bulan Rayagung. Jadi kapendakna deui teh Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa dina tanggal 8 bulan Rayagung. Di mana cing kapendakna? Di Arfah. Jadi kapendakna teh Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa tanggal 8 bulan Rayagung di Arfah. Tidinya Kangjeng Nabi Adam sareng Siti Hawa munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayaan nyuhunkeun ditarima tobatna. Nobatan kasalahan ku dicilakakeun ku iblis kitu para saderek iblis mangagodana. Kangjeng Nabi Adam nada-nada kanu kawasa nyuhunkeun ditarima tobatna ku sebab kagoda dicilakakeun ku iblis lajeng ditampi ku Allah eta tobatna sabari ngaos Bani Adam kana ngaos pangaosan kana pangaosan Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin kitu.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Gusti, abdi parantos binasa ka awak sorangan. Upami Gusti hanteu ngahampura, nyata abdi rugina. Tidinya Allah ngadawuh, Adam, walibasut taqwa khair. Anjeun ayeuna taat ka kami leuwih alus tibatan keur waktu di baju kuku. Tah ieu para sadherek anu matal urang sebagai incu putuna ieu kuku teh geuning araya keneh keur waktos Kangjeng Nabi Adam mah tah ieu teh sadayana salira teh kieu sacara panangan urang atawa sampean urang anu aya kukuan. Jadi ieu teh restana kumargi ngadaang buah huldi teh dugi kamorosot. Tah kitu ieu riwayat Kangjeng Nabiullah Adam alaihi salam. Salajengna ku Allah didamel nabi nupang awalna oge ka manehna Abul Bashar anu matak di umat muslimin aya wudu eta teh seolah-olah ngiparatan karena popolahan Nabi Adam waktu ngalabuah kayu nyaeta kayu huldi. Cek dina kitab Is'adur Rafiq waktu iblis diusir ku Allah ka dunya manehna aya pamenta heula ka Allah. Cek iblis, Robbi aldirni ila yaumi yub'atsun. Gusti abdi nyuhunkeun dipanjangkeun umur dugi ka kiamat. Kitu Gusti. Si iblis teh mentana ka Gusti Allah. Cek Allah Gusti Allah nyuhunkeun bumi, Gusti abdi nyuhunkeun bumi cek iblis. Cek Allah tuh sakabeh pancuran kaeta anjeun tempat anjeun kahiji sakabeh pancuran kakus jamban imah maneh teh saur Allah kitu iblis ari imah maneh mah pancuran kakus jamban kaeta imah maneh. Tara iblis nyuhunkeun deui Gusti abdi nyuhunkeun masjid. Cek Allah tuh sakabeh pasar eta masjid maneh eta teh pinuh nu metak ku setan di pasar teh. Tara iblis nyuhunkeun deui Gusti abdi nyuhunkeun katuangan. Cek Allah kadaharan anjeun tuh sakabeh kadaharan manusia anu hanteu dibacaan ku maca bismillah ta eta kadaharan maneh nemetak pala saderek singkah hade urang teh memeh barang dahar kudu maca bismillah. Eta si iblis nyuhunkeun deui Gusti abdi nyuhunkeun leuteun. Cek Allah tuh sakur nu matak mabok eta teh inuman anjeun. Tah jadi para saderek di mana minuman anu mabok seolah-olah anu dilarang ku Allah eta teh minuman iblis. Tah urang sebagai manusia nu beragama Islam kudu mikir atuh nu halal oge seueur minuman-minuman anu sanesna sumawona teh cap botol mah anu geus populer tenar di daerah Jakarta ulah ngadaharan minuman anu dibagi ku Allah nyaeta kadaharan iblis. Tara seta si jin iblis nyuhunkeun deui abdi Gusti nyuhunkeun tukang adzan. Cek Allah tuh sakur tatabehan eta teh tukang adzan anjeun. Gusti abdi nyuhunkeun deui tukang adzan cek iblis. Kumaha dawuhan Allah tuh sakur tatabehan eta teh ajan anjeun. Tara iblis nyuhunkeun deui Gusti abdi nyuhunkeun Quran.
dauhan Allah iblis Quran anjeun matuh sakur-sakur lalaguan eta teh Quran anjeun. Ai Quran anjeun matuh sakur-sakur lalaguan teh eta Quran anjeun. Terus deui si iblis Gusti abdi nyuhunkeun deui kitab. Aduh si iblis minta deui kitab ke Allah. Kumaha dawan Allah cek Allah tuh sakur-sakur karangan eta teh karangan jijieunnan anu aya dina beungeut awewe tah eta kitab anjeun kitu dawuhan Allah sakur-sakur karang jijieunnan nu aya dina beungeut awewe tah eta teh kitab anjeun. Mangkaning zaman ayeuna mah aduh Gusti dina salira awewe teh pirang-pirang anu meunang nyieun. Malah halis anu asli mah dipiceun digunulan diganti mah kuno anyar. Buuk anu asal mah geus teu dipake zaman ayeuna mah bapak dikerentel-kerentel. Bener gitu bener. Jadi nu aslina mah geus teu aya, mangkaning ieu dawuhan Allah teh eta kitu kitabna si iblis teh eta. Barang anu meunang jijieunnan anu aya dina beungeut awewe, ta ieu kaum ibu perhatikeun. Masyaallah eta halis nu sakitu saena heug dipiceun. Rambut nu sakitu saena heug digunulan manis sakumaha hayam toronol, cing nanaonan atuh. Tara si iblis aya deui pamunut ka Gusti Allah. Gusti abdi nyuhunkeun hadis. Cek Allah hadis anjeun matuh sakur-sakur omongan anu bohong teh eta hadis anjeun. Geus lamun jelema nu sok ngabohong teh eta teh ngaranna hadis iblis, patokan iblis jelema tukang ngabohong. Iblis nyuhunkeun deui bagi Gusti abdi nyuhunkeun Rasul. Mana pamimpin abdi Rasul abdi cek iblis. Cek Allah tuh sakabeh dukun bangsa tukang torah ta eta Rasul anjeun mah anu sadaek-daek teh ngomongna kumaha manehna sungku sangka kabatur ta eta Rasul anjeun. Sangeusna kitu iblis tetep nyuhunkeun deui bae. Naon anu disuhunkeun ku eta iblis Gusti? Abdi nyuhunkeun ingon-ingonan. Cek Allah ingon-ingonan anjeun mah tuh sakabeh awewe. Tah eta ingon-ingonan anjeun. Meureun awewe nu kumaha pala sadere? Awewe anu wani ngarempak kana larangan Allah. Tah ieu anu mawi dawuhan Syekh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di mana-mana umur iblis geus 100 tahun sok balik deui rupana jiga umur 30 tahun. Jadi ngorak deui si iblis mah. Tah kitu kalakuan si iblis teh. Iblis lamun geus umur 100 tahun sok balik deui rupana jiga umur 30 tahun. Oge Allah ngadauh kami anu agung tepati-pati ngadamel ka Nabi Adam angin ngadamel kana turunanana nu disebut manusia jeung tepati-pati kami ngadamel ka maneh iblis angin ngadamel kana turunanana nu disebut setan jeung jin bari sarua lobana. Hiji manusia dibandingkan ku hiji setan angin nu di ismat kaya para anbiya wal mursalin aulia wassolihin terkecuali. Cek iblis Gusti abdi nyuhunkeun izin naon sia cek Allah bade ngagoda ka sakabeh manusia sina maksiat ka Gusti ngarah aya pibatureun we abdi dina neraka Gusti. Kitu si iblis nyuhunkeunana teh ka Allah. Basana cek iblis Gusti abdi nyuhunkeun izin
bade ngagoda ka sakabeh manusa sina maksiat ka Gusti ngarah aya pibatureun abdi mati neraka. Masyaallah eta iblis kitu geuning hartina manyungeus nyuhunkeun izin jeung ibadahna sina teu ditarima ku Gusti supaya acak-acakan supaya inget kana sagala rupa cek Allah hek bae atuh ai bisa mah ngagoda ka umat ka makhluk tah kitu para sadere iblis teh horeng parantos izin ka Allah ari bisa mah ngagodana iblis ka sakabeh umat barang nepi ka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manehna bingungeun si iblis teh ya barang ngahareupan umat junjunan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingungeun sabab Allah waktu marentah kana qalam Lauh Mahfuz kudu nuliskeun amal perbuatanana umat Nabi nu mulia cek qalam man ata Allahu adkhalahul jannah kitu dawuhan Allah saha umat anu bakti ka Allah eta jadi ahli surga man ata Allahu dakhalahul jannah umat nu bakti ka Allah eta jadi ahli surga waman asallaha adkhalahun nar waman asa Allahu adkhalahun nar umat anu maksiat ka Allah eta jadi ahli neraka. Jadi eta mah kitu saha nu jadi hayang ahli surga kudu taat ka Allah. Saha sajalma anu teu taat maksiat bae ka Allah eta mah jadi ahli neraka. Wa man asallahu adkhalahul nar jadi ahli neraka. Kitu para sadere. Dah anu salajengna para bapak sadaya umat anu maksiat ka Allah eta jadi ahli neraka barang nuliskeun amal perbuatan umat Nabi Muhammad man asallaha rek nuliskeun adkhalahul jannah adkhalahun nar disentak eta kolom ku Allah dugi kaangkat gigi payah manehna ku sebab sieun cek Allah kudu ngagungkeun maneh ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari di umat Nabi Muhammad mah kudu waman asallaha fa inni ghafurur rahim kitu kedahna dawuhan Allah umat nu maksiat ka kami eta tergantung kami dihampura jeung hanteuna ulah wakan nuliskeun kitu tak kauntungan jadi umat Rasulullah teh umat nu maksiat ka kami eta tergantung kami dihampura jeung hanteuna sabab kami aya bijaksana gitu cek iblis ka sakabeh setan heh anak king iblis ye aing teh ngagoda ieu baheula ka saban-saban umat Nabi baheula ayeuna tetep rugi cek perhitungan manehna kumaha rugina lantaran dosana ditarobatan bae aing ripuh menang aing hese capek cek iblis ngagoda tararobat dihampura deui ku Allah jadi aing mencara dagang pulang modal terus ya cek iblis wah goda ayo ku aing digoda wah kagoda eta jelema tarobat dihampura deui ku Allah jadi aing ripuh cek iblis jadi dihampura deui ditarobatan bae bari ku Allah ditarima deui tobatna tah ieu aing jadi mun cara dagang pulang modal ya cek iblis kitu sulitna mayunan umat Nabi Muhammad teh eta si iblis paling ge hiji dua nu hanteu ditarima
saja dirinya mah lobana nu ditarima ngan hiji dua we nu teu diterima aya oge nu teu ditarima cek iblis. Jadi aing teh capek gawe teu hartian. Jadi capek gawe daya hartian loba modal teu batian. Bener teu beda teu usaha. Modal loba tapi eueuh untungna. Cek iblis ka sakabeh setan, kumaha urang ayeuna ieu? Lamun ngasupkeun isme jeung nukilna ieu anu pohara ieu urang gogodan teh godaan-godaan anu paling istimewa ieu. Anu panghade-hadena godaan urang ka manusia kudu kumaha ayeuna carana mun cara kueh teh nyen kueh nu istimewa. Katut wujukan tipuan anu lantip anu teu kaciri ieu. Tak kitu pala saderek modalna setan neangan jalan teh kitu. Ngarah teu ditarima, ngalah tarobatan, ngalah teu ditarima tobatna anu pohara we ieu mah urang nyen gogoda teh. Tah anu akhirna pala saderek sadaya da ari digoda ku waswas atawa ku nginum arak atawa ku lacur atawa ku sajabana tina warna-warna jalan dosa eta mah badag kasar badag atawa kasar paling benang paling benang oge anaking kabeh ta ieu kabeh aing ayeuna dek ngayakeun musyawarah cek setan cek iblis nu dimusyawarahkeun teh nyaeta masalah pertipuan wujukan godaan hisme gitu tugil pangaruh jeung sajabana ti urang bakal diimpor masing-masing. Waduh, ieu teh kur nyieun ieu, nyieun bahan-bahan pikeun ngagoda ka manusia. Tah engke dipasihkeun ka umat Muhammad. Kudu beunang ieu cek iblis. Saparona mah ulah nepi ka labah teu meunang mun cara nua mah. Hilang bara cenah kabeh mah. Nu penting nu bermangpangaruh. Di mana manusia nu berpengaruh eta urang cecer ku rupa-rupa alat nu ngaheuyeuh dayeuh ngolah negara saya anu jadi pamimpin tah ayeuna maraneh kabeh kudu bener-bener persiapan urang ayeuna kanu ngarti kanu bisa ngaji tah ieu urang serang urang goda nyaeta kudu ngaluarkeun paham masing-masing guna pikeun marohmokeun umat Muhammad supaya kagoda supaya mari gawe kana aturan anu goreng. Ta ieu para hadirin persiapan si iblis jeung setan teh supaya umat manusia umat Muhammad teh migawe kana kalakuan anu dilarang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah ieu anu diinformasikeun teh ka maraneh maranehanana bari hanteu kacarieun tah ieu rupa ca ku anak buahna siap bagerak pikeun menempuh umat Muhammad. Jadinya pada sarumangat sakabeh setan ngajalankeun ijtihadna sabisa-bisa reka pedaya reka apal pedaya pinter. Waduh ieu setan siap ngetrukeun pamuda-pamudana. Wah kabeh we pangarti-pangarti anu garagah-garagah gitu. Eta teh bari bunga-bunga jejengklakan gesan hasil pamaksudanana tekung sililah hasil musyawarah jadi hiji tina pirang-pirang paham teh sarerea jadi bulet.
teras diajukan ku dewan-dewan perwakilanana permusyawaratan setan. Ai urang mah sok ngaikeun permusyawaratan rakyat, ai maneh nama permusyawaratan setan. Waduh rapat gede meureun ieu teh ye. Rapat besar. Ngayakeun permusyawaratan ka iblis. Cek dewan perwakilan ka iblisan, Gusti, ayeuna mah teu aca teu aya deui jalan keur ngahasilkeun tujuan Gusti. Cek abdi sadaya kajabi ti Gusti kedah nyurup kana agama Islam. Masya Allah. Laporan ieu ka kapala ieu ti dewan perwakilan kaiblisan kasetanan ngajukeun ka saluhureun kagegeden kitu. Iwal ti kajabi ti Gusti kedah nyurup kana agama Islam. Abdi sadaya nyurup gitu karena masing-masing tokoh agama tak eueuh deui urang silulupna teh iwal ti kadinya urang goyangkeun agamana gitu ku Gusti terus goyangkeun dipale tokoh-tokohna ku urang agama-agamana teh jadi itu pada male ti dieu pada male ngarah ti Kurawil kana jurang ku Gusti dipale tokoh agamana gitu we cenah ayeuna mah urang carana urang deketan we cenah tokoh-tokoh agamana keuna ti Kurawil gitu. Iblis hianatna teh kitu. Supaya kasasar hirupna, supaya riweuh zillatul ulama la yajuju taqliduhum fiha fantaziru fayatahu. Tiap-tiap perkara nu kaluar ti ulama apan jiga tina agama eta padahal ti urang gitu supaya dikaluarkeun jika nama tina agama gitu padahal ti urang gitu. Tah iblis teh ngagodana nepi ka labah dinya anak jika tina agama jika nama salagi ti anggap bener pasti moal teu dianggap bener ku jelema anu rea gitu. Haram dianggap halal puguh haram tapi dihalalkeun tah ieu da tina agama jigana mah ana salah dirasa bener haram dirasa halal gitu. Tapi bener pala sadere zaman ayeuna teh loba nu ngahalalkeun kana kodok malah nu ngahalalkeun kana oray nu halalkeun itu ieu tanu metak sing hade pilih anu sabenerna tangtu mual ditobatan ana dosa hante ditobatan tangtu hasil teh ya tujuan urang. Jadi ai kitu mah manehna teu ngarasa dosa jadi mual ditobatan ku manehna gitu. Karasaanna bener teh nya manehna salah jadi mual ditobatan tah didinya urang menang kauntungan cek iblis. Tapi lamun urang ngagoda anu nyolok pisan mah manehna boga rasa dosa terus ditobatan jadi urang sarua jeung pulang modal. Iblis perhitungan nepi ka dinya. Anu salajengna fabima alwaitani la aqudanna ala siratikal mustaqim. Cek iblis ke Allah sabada hasil musyawarahna Gusti anu parantos abdi ngayakeun musyawarah jeung parantos nibakeun ka abdi kana kacilakaan Gusti nya teu sawios-wios cek iblis. Namun abdi teh nedawi di bade nyurup kana agama Gusti nu jejeg bener nek diacak-acak maksudna eta iblis nepi ka kitu nyuhunkeun widi ka Allah nek nyelapkeun kana agama supaya urang sasa kitu pala sadari. Cek iblis ka para setan kaharti lamun kitu mah
merenan aing teh asa pae hirup deui. Cocok euy lamun kitu mah. Cek sakabeh setan bener aing meni asa pae hirup deui iki jalanna mah ya. Katarima ku aing hasil tina musyawarah teh euy cek iblis. Maraneh teh kabeh dauhan kabul akhbar teh kitu, kabul akhbar. Waduh ratuna iblis muda eta ngaranna teh nya. Tah eta teh pala saderek cek iblis teh kitu. Ya dauhan kabul akhbar dina kitab Fawaidul Mu'in Sahifah bin Sahifah waktos prak Nabi Adam kana mualna munajat heula ka Allah dauhanana heh Gusti anu uninga ulah ngan ngabongahan bae si iblis ngabongohan bae teu meunang meleng ieu si iblis ka abdi Gusti kumargi sakitu mugi Gusti ngaraksa ka abdi tina pangarahanana si iblis tah kitu Kangjeng Nabi Allah Adam teh Gusti anu uninga ngan ngabahongan bae ka si iblis teh ka abdi kumargi sakitu mugi Gusti ngaraksa ka abdi tina pangarahanana si iblis istuni ngabongohan bae ngaheroan cek bahasa urang nama dauhan Allah Nabi Adam anjeun bakal dibalikeun ayeuna ku kami ka surga ari si iblis mah bakal dibalikeun engke ku kami ka neraka lantaran sina ngarasaheun heula nyerina maut sabada nyarios mautnya sabada beres mautna manusia lajeng ngundang Allah ka malaikat malakal maut cek Allah Azrail kudu manehan maehan maneh kasih iblis kalawan maehan anu nganyerikeun heula cek malakal maut Gusti nu langkung uninga engke bae ngamaotan satru Gusti mah saparantos beres niupan songsong Israfil nu awal margi sadayana kanyeri maot nate manusia bade ditampelkeun kasih iblis gitu. Jadi nyerina maut na manusia teh rek ditempelkeun maka si iblis ngarah puas. Hari ayeuna mah urang warah wae heula. Dauhan Allah Azrail, kami anu agung geus ngadamel kana kakuatan maneh sarua jeung kakuatan sakabeh ahli langit jeung ahli bumi jeung Gusti jeung geus mase jeung geus makean kami nu kang nu agung ka maneh ku papakean nu matak pikasieun turun maneh ayeuna ka bumi teangan si iblis tuluy binasa ku maneh sing puas jeung maneh kudu mawa 70.000 malaikat gitu Jabaniyah anu gerang-geranggeus anu garangas anu puhara anu goralak hiji-hiji Jabaniyah kudu mapak rante jeung rancang ujung rencang-rencang ti neraka eta teh kudu diparentahkeun hiji Jabaniyah teh kudu mawaran teh jeung rencong-rencong ti neraka di mana benang si iblis tuluy ganyang ku sarerea bu ya iblis diancam bener ku Allah Masya Allah tah nu matak urang ulah kabawa ku iblis bu menang ancaman saderek teh Allah dirinya turun malaikat malakal maut jeung pirang-pirang malaikat Jabaniyah ka bumi anagok teh si iblis geus aya dihareupeun cek malakal maut cicing sia iblis aing rek nyiksa
barang jeung si iblis berangbang si iblis mabur ka sisi langit. Maburna ka mana dulur? Ka sisi langit wetan. Gok deui malakal maut geus aya di hareupeunana. Barang brang deui mabur ka sisi langit kulon. Alah, gok deui malakal maut geus aya di langit sisi belah kulon hareupeun manehna. Tidinya si iblis lep deui teuleum ka laut. Kalah katana talah kate embong laut embong narima. Eta laut mung narima kasih iblis pala sadere. Tidinya barang bang deui mabur saparan-paran. Nek ngamles kana laut, laut mung narima. Terus manehna mabur saparan-paran. Saparan-paran. Terus ngajanteng si iblis di tengah-tengah puncak gunung. Di gunung anu disebut Gunung Sarandid. Di mana ayana? Di India. Lebah tilas turuna Nabi Adam pada waktu kapungkur. Jadi si iblis ngajanteng di tengah-tengah Gunung Sarandid anu aya di India. Dina lebah tilas turuna Kangjeng Nabi Adam. Tilas rungsur kapungkur Kangjeng Nabi Allah Adam alaihi salam. Tidinya tuluy si iblis nangkara nyirah ngetan nunjang ngulon. Tidinya rob jabaniyah ningker tuluy jabaniyah nancepkeun rencong tina deket hulu si iblis. Cek jabaniyah geura mabur deui sia monyet. Geura bergerak sia. Munnya jago mah cek iblis bari angkat tangan. Perjuangan dewek nepi ka dieu. Dipogokeun eta si iblis. Ku gegeden malaikat jabaniyah. Mogok dirinya basana perjuangan aing nepi ka labah dieu. Bo, mogok si iblis. Turun sakabeh malaikat jabaniyah. Brus pada nararorjosan si iblis karancang pisan masing-masing pada hayang puas eta sakabeh zabaniyah ngahantem ka si iblis sehingga eta tugi kalabah gunung nepi ka beureum ruhay tina banget panasna rencong pala sadiri. Sehingga eta puncak gunung nepi ka beureum ruhay tina banget panasna eta teh si rencong. Tapi lain ari di paehan mah si iblis teh ngandikanya bae dikaniaya satakartanaga. Ari di paehanana engke dina kiamat sabada beres manusia. Tah engke di paehanana mah kitu pala sedek iblis teh. Ka di mana geus lebur kiamat beres geus beres urang kakarak iblis di paehan. Tah para hadirin sadaya, ibu-ibu, bapak-bapak nu aya di Cikampek, nu aya di Bandung, di Bogor, Tangerang, nu aya di Bekasi oge ye Haji Abdul Hamid. Nya jeung Rosi Rodiah ta si Onip aya ta ulah bengal wae si Onip. Sakitu nu kadongengkeun iblis nya. Bilih kirang, bilih aya kakirangan, bilih langkung. Tah muga-muga pala sederek sadaya, ibu-ibu, bapak-bapak, jelasna piraku dah tukilan hanteuna ta ieu. Ieu teh tukilan anu mudah-mudahan, da lain hayalan. Bilih panasaran, bilih panasaran nyaeta dina kitab Qawaidul Mu'in. Tingalian we pala sederek saya wabillahi wal musta'an. Tah maka ku sabab kitu wabillahi wal musta'an. Alhamdulillah kirang langkungna kasadayana kaum muslimin muslimat anu di mana bae ayana dugi ka dieu riwayat
mudah-mudahan ku Allah dimanfaatkeun oge mudah-mudahan ku pala saderek diperhatoskeun sakitu robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.